Walam kudu apal anjeun anna sinnal yaksi sanyana usia wanita putus minal haidi tina haid menopause teh nya istri awewe henteu mengalami haid lagi eta isnatani wasituna 62 naonana sanatan tauna komariatan anu bangsa komari takribiatan anu bangsa takribi kurang lebih ala sahih menurut pendapat anu sahih. Jadi sinnul yaksi wanita tidak mengalami haid deui biasana usia wanita telah menginjak 62 tahun komariah menurut pendapat anu sahih. Wahwa ari ieu kawate etal mu'tamadu anu mu'tamad dijadikeun tatagenan. Wakila menurut pendapat kedua sinnul yaksi wanita tidak mengalami haid lagi teh situna 60 tahun. Wakila menurut pendapat katilu mah khamsuna 50 tahun. Hada ari ieu kaul kil nu tadi eta bi tibadil ghalib ngarekeun kebiasaan. Fala yunafi henteu malawanan fima dina perkara sarrahu ngajelaskeun para ulama bi kalawan ma min annahu tina sanyana kalakuan eta la akhiro teu aya akhir lisinil haidi pikeun usia haid. Teu aya patokan batas akhir usia wanita haid. Bahwa mungkinun madamat hayatan. Masalah wanita mengalami haid itu masih kene mungkin sepanjang dia masih kene hidup. Jadi mungkin bae aya awewe 60 tahun keluar darah haid. Bahwa mungkinun madamat hayatan. Ngan galibna biasana geus nini usia 62 tahun, cek pendapat kedua usia 60, pendapat katilu usia 50. Wanita tidak mengalami haid. Putus tina haid biasana. Tapi ia bukan aturan pokok, ini hanya galib kebiasaan. Malah kadang-kadang umur 40 tahun geus teh haid deui. Malah aya nu umur 38 geus teh haid deui. Lamun menopause dini, orang-orang kene geus teh haid ulah waka ajrag. Cenah abi jiga Fatimah ulah. Tapi kumaha konsul heula ka dokter, konsul ka bidan. Aku ini sehat atau tidak? Sebab lamun teu haid karena teu sehatna bisa we khawatir ka dituna moal boga budak.